warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng simkuring pun Nabila Maharani dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh? Mangga urang sakseni warta salengkepna. Kawatesna mobilitas balukar pandemi COVID-19 ngalantarankeun pelaku usaha kecil dan menengah kudu sagancangna bisa adaptasi. Salah sahijina ku cara ngaoptimalkeun teknologi digital. Di Kabupaten Subang, Jawa Barat, pandemi global COVID-19 secara teu langsung ngalantarankeun kamekaran teknologi digital di kalangan UMKM jadi leuwih gancang. Manakomo, dina mangsa pandemi COVID-19 ayeuna, hampir sakabeh aktivitas ekonomi di Kabupaten Subang disokong ku UMKM. Alatan kitu, pandemi jadi momentum Kabupaten Subang pikeun ngahudangkeun deui aktivitas ekonomi. Ngaliwatan digitalisasi UMKM kalawan ngamangpaatkeun perdagangan elektronik. Perilaku konsumen kiwari anu sarua online dina nyumponan kabutuhan sapopoena kudu direspon ku pelaku UMKM di Kabupaten Subang ku cara ngalaksanakeun digitalisasi bisnis. Pikeun ngahudangkeun deui UMKM anu kiwari ngudukung, diperlukeun oge gawe bareng ti rupaning pihak, boh ti pelaku UMKM-na pribadi, boh ti asosiasi UMKM, nepi ka pamarentah jeung masyarakat. Pamiarsa, mung sakitu anu kapihatur program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring pun Nabila Maharani, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.